agama dipisahkan jeung kahirupanana, seni dipisahkan jeung agama. Padahal lamun ditalungtik naon nu diajarkeun ku kolot urang anu ngawangku dinu palsafah kahirupan sapopoe saestuna mapan eta teh filsafat, saestuna mah ajaran agama. Ageman anu nungtun jalan kahadean, ageman anu nyingraikeun jalan kagorengan. Lamun ayeuna jelema geus poho kana filsafat, loba kanu filsafat barat kuring mah geus nalungtik. Rek Sokrates, rek Plato, rek saha wae oge moal bisa ngunggulan falsafahna urang Sunda. Kan hanya kal ditaringalkeun. Tadi Kang Sule nyaritakeun hiji dialog jeung urang Jepang anu kritis. Anu saestuna eta nu diungkapkeun ungkara urang Sunda teh sadayana ajrih ku harti. Waktu ditanya, cepot teh naon? Aya hartina. Astra jinga teh naon? Aya hartina. Di mana diajarna? Di Giri Harja aya hartina. Giri Leuweung, raja teh karharjaan hirup, subur makmur gemah ripah repeh rapi, reaketan buncir leuit, loba duit, bro di juru, bro dipantau ngalayah di tengah imah, masyarakatna sareundeuh saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak, kalimat sate kalimat manunggal nu ngahijikeun, nu ngajirim nu ngajeng nu ngajirimkeunana, cai jeung taneuhna, taneuh jeung anginna, angin jeung panan poena, hirup jeung huripna, eta teh dihijikeunana ku kalimat sate kalimat tunggal nu ngamanunggalkeun, eta teh falsafah bertuhanna urang Sunda anu moal bisa eta falsafah dipotongkeun ku ajaran manawe oge. Ngan urang teu ngalarti lain agama. Pan agama teh nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina, teu nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti Khalik anu ngawasa sadaya alam jagat gede, jagat leutik saur Kang Godi, alam karasa jeung alam teu karampa. Alam ayeuna jeung alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh, alam bihari, alam kiwari jeung alam poisuk teh kan ngahiji disebutna kalanggengan. Falsafah anu kieu gedena teu kahartieun ku masyarakat nu ngeusianana, da para pamimpinna pan teu apal kana jati diri. Lamun teu apal ka jati dirina, teu apal ka keutamaan hirupna. Lamun teu apal kana kautamaan hirupna, moal apal kanu ngahirupkeunana. Sing saha nu teu apal ka diri, moal apal ka Gusti. Mantak emi Gustina kanu deukeut we, kanu deukeut dinu diri urang. Gusti lain anu urang parasea parabut Gusti. Moalnya urang pasea parabut Gusti. Teuing-teuingeun teuing. Ari agama teh ageman. Saur Abah teh pan disebutna teh tungtunan. Ari tungtunan teh pan iteuk, ari iteuk teh tetekon. Ari tetekon dinu ngawayang teh meunang lalakona di ropea, meunang wayangna aya nu utah, meunang wayangna anu udud. Anu teu meunang leungit mah naon? Nungtun kanu jalan la ilaha illallah. Eta nu teu meunang leungit. Ku kituna kulantaran Giri teh gunung, urang Sunda teh malsapahna di gunung. Ari gunung teh pan mancrit kaluhur, nauhid disebutna alam kahiyangan, lemurna parahiyangan, tempat ngumpulna jalma-jalma nu ngahiang. Ari jalma-jalma nu ngahiang teh jalma kumpulna jalma-jalma geus teu butuh kadunyaan. Mantake nu cicing di gunung ulah jalma nu butuh dunya. Lamun nu cicing di gunung jalma butuh dunya, gunungna ditalugaran, dikomersilkeun, dikomersialisasikeun, ruksak kahiyanganana, banjir di mamana. Teu meunang dikomersilkeun. Alam kahiyangan. Geus alam pamulangan, lain alam dipulangan. Kulantalam alam pahiyangan, di dinya bakal ngalir leuweung, cai timimiti, kungkulungan, susukan, tepi kawalungan, tepi kabendungan. Kuring nu kieu diajar ti dalang cecep. Kieu cek dalang cecep mah
urang tenden dihandelem hiem gesan camperencag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadan cupu manik astakina dibuka anu kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana nu rancingas rasana putra putu 3.000 begawan sawidak 5 nu hayang dilalakonkeun disangkana langken wayang padahal falsafah pembangunan Sunda. Lamun anjeun hayang ngawangun kamakmuran di tanah Sunda eta gunung-gunung tong ditugaran eta ditinu gunung bakal lahir naon bakal lahir kuluwung kungkulungan susukan jeung bendungan eta bendungan bakal lahir hiji peradaban cai tarum barat tarum timur saha nu nerjemahkeun di Belanda peradaban cai pengikut Imam Syafi'i lamun peradaban cai anu bisa jeung kahirupan jeung ngahuripkeun teh nu suci jeung nu nyucikeun jadi lamun pabriknya teu meunang ka cai miceuna imah teu meunang nukangan walungan imah kudu nyang hareup ka walungan dijadikan sistem peradaban perairan tol bisa diganti sebenarnya mah ti Cirebon tapi ka Jakarta bisa diganti ku tarum timur jeung tarum barat jadi bendungan lamun mestinya jadi pasawahan bakal naon lamun gunung dipiara reaketon jadi ketan heula jeung keton heula gampang baju mah gampang mode mah gampang mobil mah kejo heula jeung beas heula sia teh jelema mah ye asal boga beas tentrem hirup sanajan boga motor teu gablek beas emang motor dihakan ku sia mantap kayak tingkatan nanti padaringan goa leuit lumbung sistem tata kelola beas ai beas teh ciri khas peradaban lamun imah geus nguang beas ka tatangga geus nguyang beas ka tatangga eta imah hancur peradabanana ayeuna sia ku sia katel digadekeun jeung beas isukan si awak sia dijual jeung beas pan baheula Cilodong teh eta sejarah punten ari Cilodong teh sejarahna kumaha jelema nu barutuh beas geus teu gablek sawah-sawahna dijarualan akhirna nu dijual sawah sakota eta sejarah peradabanan ti harga 50 tapi ka harga 150 apa da kuring mah germona ngabarina ai germo teh naon anu ngurus tapi ka bisa diurus nah jadi ai Taman Giri Harja teh Islam eta kalimat teh Islam sakali deui eta kalimat Giri Harja teh Islam lamun disebutkeun kafir gelo sugan Islam Giri gunung harja karaharjaan pan eta ba'datun thayyibatun warokun gofur teh eta euceuk ngan lain bahasa Arab ari bahasa Giri Harja bahasa Islam da sami ti Gusti mu ngalungsurkeunana di tanah Sunda ieu gunung mantak ge kuring nyieun hayo siap lakan belana serenteun melak pare ngahuma genep bulan keun bae da huma mah genep bulan ge sareng pare 2 bulan naon kualitas saeutik mahi loba nyesa dahar beas di pasar sakilo dahar pare umah mah saparapat kan sarua kualitasna geura leuitan tadi narek nyeun leuit di dieu salapan rek 27 leuit jeung naon ieu leuit cadangan pangan jeung dulur kuring di dieu daripada ece bising aya nu katarajang penyakit lapar teu boga beas datang ka Tajug Cilodong cokot sia tuh di leuit lain datang ka Tajug teh rek ngadon nyokot koropak lamun jelema datang ke Tajug nyokot koropak berada di Tajug eueuh duit jeung mere rakyat miskin kukuring teh budaya naon nek dibangun Kang Sule kengiluan budaya rantang abadna abad online jadi kuring mimiti minggu hareup aya Gojek online unggal poe nganterkeun 100 rantang ka jalma-jalma miskin unggal poe sok kunaon rantang urang Sunda mah boga peradaban sia teh lamun nganteran teh kejo geus asak make sayur make daging lain di karcisan dianterkeun beas atah Sunda
ari maneh terus keajaran karuhun maneh nu ngajarkeun peradaban adiluhung terus ya teh aing nganterkeunana di Wiwirang diantrikeun digorowok-gorowok komorek pemilu mah lain sia teh ditutupan kabeh dianterkeun ka dapurna eueun nu nyahoeun nu narima rantang teh saha jeung sanu nganteuranana adek mana sia nu digunukeun di karcisan gogorowokan ieu rantang pilih aing jeung nu dianterkeun eueun nu nyahoeun nu merekna sok pilih Islam nu mana sia aing mah wani aing mah pejabat lain ayeuna demo pek aing naon ieu nu leungit sabab eueuh nu wani panti baheula ge eueuh nu wani sing purungkut we rek ngilu peradabanana mana naik ngilu peradaban Pasea sing corowok sisi jalan naik ngilu peradaban Sunda nu ngajarkeun dedeuhan walahan asihan rek milih mana sia Sunda di ayeuna sok gerakanana geus sarerea ayeuna kumaha da kuring mah jelema intuitif teu make rencana hirupna ge saguluyurna we eleh pilkada narima ka dieu we ngebon hayang aya titinggalan unggal nganci kudu aya peradaban kuring mah cirina eta cicing di dinya omean eta tempat pepelakan sing loba pindah deui omean tempat pepelaka dirinya da Siliwangi teh eta nu ngajarkeunna da teu boga istana Siliwangi mah puputeran ngawangun peradaban di mana wae ninggalkeun Taman Maya Datar Taman Citra Resmi Bale Indung Rahayu Bale Sunda Diorama, Bale Wayang, Bale Yudhistira, Bale Janaka, terus di jalan ngaran terkenal Purwakarta. Tinggal Pak Ius geura benerkeun kokohlakeun sing bener ulah jati kasilih ku junti leungit ciri ilang sara nu aya ukur bugangna kudu inget ka Purwadaksina eta dibangunna asal. Ulah sagawayah dieu si anana. Tidinya. Naon sababna? Bising ditaringalkeun sabab karakter hedonis lamun geus bosen ditinggalkeun karakter hedonis lamun geus teu kapake dongdot ditinggalkeun nu miara tapi ka HIV-na tapi karakter miara tapi ka iraha tetep aya ngaran aya eusina ulah dianggap eta teh barang eueusian ieu ku kituna kuring ngawangun deui ieu direngsekeun tapi ka bulan Desember bising geus teu di dieu geus nyarita padalang engke mah urang nyeun kurikulum di dieu engke aya gedung pertunjukan wayang nu lajona tapi ka 5.000 tiap tahun jeung kurikulumna naon eusina latar belakang jeung sejarahna Pak Agus di Korea negara maju aya museum Muluku aya museum Garu urang nyieun museum di dieu anu ngadongengkeun kumaha peradaban pare baheula tepi ka ayeuna di zaman Saripo Haji tepi ka zaman Forzi peradaban ajarkeun budak urang wayang teh saha nu mimiti ngagelar baheulana dijieun tinu tangkal naon jieunkeun di dinya tiap pojok jieun nu ngaji teh ulah ukur make metodologi ayeuna metodologi Iqra urang nyieun pojok ngaji di dieu bahasana ku alif-alifan disebutna taman naon disebutna teh engke disebutna taman abatasa jieun bising naon bising urang leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugal bising kabeh pamimpin ti paroho nu akhirna bangsa urang ukur jadi bangsa wayang ari bangsa wayang teh bangsa naon digulak-gilekeun kumaha lalakon dalang urang teu boga karakterna karakter dalang urang matong jadi wayang kabeh kudu jadi dalang sabab wayang mah geuningan diatur ku aturan dalang dimimiti ku kembang gadung dipungkas ku kembang pintik sedeng sinebaran sari tutup lawang sigotaka pan teu meunang ada bangsa Anggis kulantaran teu boga karakter dalang tapi boga karakter wayang ieu nah ku kituna piara jaga jeung riksa kuring rek menyontoan ti ayeuna melak pare di nu sisi jalan tamat coba lamun ku pagawe negeri geus boga tek
tunjangan kinerja daerah teh gerakan melak pare we melak kuma titungtung Cikopo teh dikatungtung Sadang sabaraha rebuton nu dihasil tinggal kadaekna cing aranjeun kabeh teh pan abdi nagri ari abdi teh babakti ai nagri teh pan lemur urang nu teu papisah jeung diri jeung Gustina nu manunggal ulah jadi merkosaan negara ukur diara tunjanganana tapi poho kana ngariksa bangsana bising hiji waktu bangsa urang runtag kulantaran laku lampah abdi nagrina nu lali kana adab jeung hirup kawang kuku jabatan aya eureunna tapi ide jeung gagasan moal pareum ku kakawasaan ieu prinsip dasar ku kituna wilujeng kasadayana Taman Giri Harja teh ngagirikeun ngaraharjakeun hayu urang baralik deui ka gunung urang riksa deui gunung sabab urang boga cai teh kan kulantaran kokocoran ti gunung sakitu nu kapihatur hapunten nembe teh rada kasurupan sakedik maklum atuh da abah pan abah teh lamun geus ngawayang pan abah masih gak kuring lamun pidato teh nyaho judulna lamun ngawayang pan abah mereka dok ngadalang naon derwe naon sababna ieu teh sim kuring emut kanu dialog kamari Sujiwo Tejo di TV1 pan aya rekamanana lamun jalma ngucapkeun Allahu Akbar artina Allah nu maha mulia maha sampurna maha akbar kulantaran kitu eta jalma teh geus leungit jirimna ilang rasana nu aya ukur gerakna dugi ka ngadongengkeun daya dalang di Jawa lamun geus ngahiberkeun wayang teh dirina mah leungit nu aya karakter wayang eta dalang nu sajati pan Abah Asep ge Asep Sunandarna mah teu aya nu aya ngajirim Semarna nu aya ngajirim cepotna nu aya ngajirim kumbakarna nu aya ngajirim rahwanana tati dinya disebut energi ieu nu kudu diajarkeun di sakola teu aya jabatan sekda teh teu aya nu aya ukur ius permana tinggal panon awah celingadang irungang seletah ngucap ieu karakter pertanian teu aya jabatan Agus Rahlana nu aya kepala dinasna nu bisa maca pertanian kulawan kasampurna ieu kabeh digawean ukur kuras Purwanto kepala dinas pendidikan teu aya pendidikan nama nu aya ukur naon atikanana nu ngacirim dinu kawijakan-ngawijakanana mantake tong maca wae SK moal tepi sia tong maca wae PP moal tepi sia tong maca wae undang-undang moal tepi sia geura baca wae artikan jeung tetekon sing yakin Gusti bakal mandu ka anjeun tinu kamanunggalan rasa salamet dunya jeung akhirat itu jadi ieu nu dimaksud ieu teh sloba nu kaleungitan diri gitu jadi abad 4G nu tadi teh ya ketika ceurik kuring nguping laguna Budi Cilok geus kabayang anak urang isukan geus teu baroga sawah geus kabayang teu barod aragul sisi jalan tapi hutangna ka Batak loba pisan ai Batak teh kana lobana di urang teh Batak teh anu ngarentenkeun duit teh seueurna urang Batak sebutna teh hutang ka Batak lain nyebutkeun ka Batak tukang ngahutangkeun teu ngan ieu mah seseueurna nu sok ngarentenkeun duit teh urang Batak di urang teh tapi seueur urang Batak anu teu ngarentenkeun di urang teh ngan kitu tah ieu nu ngaruksak bangsa urang ayeuna teh lamun nginjem ge kudu nangtung heula komo daerah ditu mah kaler mah aku berjanji gitu heula 10% teh apan nginjem 1 juta narima 800 100 dituna isukan kudu nyicil pan kuring mah ngalaman jelema ceurik magrib budak awewe di udag hutang ditambah ku bohong deh pan ngalaman hutangna sabaraha neng tilas didamel 2.600.000 terus tilas motor 5 juta nah yang kudu ngiridit motor ongkoh teh aya nu ku kituna wilujeng kasadayana ieu kapayun ke bakal sagala aya insyaallah Purwakarta jadi lamun ngomong pertanian pariwisata sareng